Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala khairi khalqillah habibina wa syafiina wa dzurina wa karimina wa qurrata ayunina wa maulana wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring ngadaras deui ngan pamugi aya izin Allah bade diabadikeun dina ieu channel. Mudah-mudahan sing manfaat angge sim kuring atau umumna ka sadayana anu mileuleungkeun mukaan video-video dina ieu channel. Sakacana ngahaturkeun nuhun anu kantos mukaan bade lamina bade sakadapna. Utamina sim kuring nyimpen dina ieu YouTube keur guareun anak incu bisi enjing pagetos sim kuring pae. Sakumaha biasa urang ngaji dina kitab hikam manawi aya izin Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'siyatun wa qala Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Ma'siyatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Ma'siyatun ari doraka awrasat anu ngakibatkeun eta doraka zulan ngarasa hina waftiqaran jeung ngarasa banget butuh kana pangampura Gusti Allah. Khairun eta leuwih alus min taatin tibatan ibadah awrasat izzan wastikbaron leuwih alus daripada ibadah anu ngakibatkeun gumede jeung takabur. Sakali deui saur Syekh Ahmad ibn Athaillah doraka anu teu kahaja sanggeusna doraka ngakibatkeun ngarasa hina diri, ngarasa butuh diri kana pangampura Gusti Allah, ngarasa hina di hadapan Allah, ngarasa butuh kana rahmat Allah. Khairun min taatin leuwih alus daripada ibadah awrasat izzan wastikbaron leuwih alus daripada ibadah anu ngakibatkeun timbulna kabanggaan diri, timbulna gumeden hiji di hadapan Allah ngarasa pangalusna, kaduana di pareupeun papada jalma ngarasa pangalusna. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik. Ku ayana ye hikmah lain ngenteng-ngenteng kana doraka da maklum urang teh la haula wala quwwata illa billah. Moal bisa nyingkah tina doraka, moal bisa ngalaksanakeun hiji perkara anu berpoin pahala di hadapan Allah illa billah kecuali ku pitulung Allah. Ieu bet bener-bener ngajak urang ngalanyepan dina pakuran diri. Dina bait dina hikmah anu sanes mantana Syekh Ahmad ibn Athaillah nguningakeun la sogirota idza qobalaka adluhu wala kabirota idza wajahaka padluhu. La sogirota idza qobalaka adluhu wala kabirota idza wajahaka padluhu. Moal aya dosa anu leutik di mana-mana disangharepkeun kana keadilan Gusti Allah. Tah aya dosa leutik teh. Di mana-mana Allah nyingharepkeun dosa eta, dosa urang, dosa sarerea, dosa jalma-jalma nu iman, jeung nu takwa ka Gusti Allah, nu keur ngeureuyeuh kaimanan jeung katakwaan ka Gusti Allah. Di mana-mana eta nu disebut cek hukum syariat dosa anu leutik. Jadi moal aya dosa nu leutik di mana-mana disingharepkeun kana keadilan Allah, kabeh bakal beunang ku hisab. Pamay ya'mal misqal dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqal dzarratin syarran yarah. Dosa nu leutik kabeh bakal kadeteksi, kabeh bakal kauningan ku Gusti Allah.
Tapi sebaliknya, wala kabirata idza wajahaka fadluhu, moal aya dosa anu gede di mana-mana disingharepkeun kana agungna karunia rahmat sareng pangampura Gusti Allah. Tamatak di dieu urang terjadi dosa ulah putus asa tina meunang pangampura ti Gusti Allah. Dikasakeun daek ibadah getol ibadah ulah boga rasa mokaha asa aing pangagungna di hadapan Allah, asa aing pangleuwihna di hareupeun manusia. Didawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur niatan naon rupa nu didawuhkeun ku ieu hikmah Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, dua hikmah anu neme nyaeta la kabirota mal istighfari, moal aya dosa gede lamun dikeureueuh di istighfaran, wala sogirota mal israri, moal aya dosa leutik lamun mayeng terus-terusan saeutik ge bakal jadi gede. Dina hadis sanes Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Man sing sajalma sarrathu anu ngajadikeun bungah ka eta jalma naon hasanatuhu kaalusan eta jalma, wa sa'atuhu jeung ngajadikeun nalangsa ka eta jalma naon sayyi'atuhu kagorenganana eta jalma, fahuwa mu'minun maka eta jalma aya ciri keimanan ka Gusti Allah. Panginten sakitu heula nu kapihatur hatur punten nu kasuhun pamugi sing maslahat manfaat kangge sadayana. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.